Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pang beberah manah. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian kasalapan. Harita para mitra sadaya, Mang Ronyok menang parentah. Atanapi menang saranti raksa jagat yen anjeunna kudu nepungan siluman sero tea atanapi raja sero. Mang Ronyok harita ngahuleng. Manehna nginget-nginget ngaran nu disebutkeun ku beurit bieu, malah mah dicatet dina hate bari gegerenyeman. Raja Sero ngaranna Sanghyang Banyurata, boga jimat nu ngaran Si Bulus Kancana. Ari ngaranna kasebut Guharawa. Hafal, aing geus kungsi ngadenge kana eta ngaran. Tapi da ceuk dongeng eta ngaran teh. Moalnya aing kudu percaya kana dongeng. Ari ayeuna aya pituduh ti sakadang beurit. Tapi jika nama bener meureun, ku aing kudu ditepungan susuganan bisa mere bantuan ka aing. Beres mun kieu mah. Awas ya bah lemud, dilawan sia ku aing. Kitu galecokna hate Mang Ronyok. Kumaha ka Harti? Apal kana ngaran-ngaranna? Raden Raksa Jagat nanya deui lantaran nempok Mang Ronyok nu ngahuleng. Apal pisan lah. Sabab kaula kana eta ngaran mah geus nyaho. Ngan bareto can percaya sabab ngadengena ke ceuk dongeng kolot. Tapi ari ayeuna mah yakin sabab anjeun anu kasebut beurit geus nyaho. Jadi teteh lah bener teteh. Tapi kaula aya keneh kasusah ieu sarupa dieu. Cing kaula tulungan. Jawab Mang Ronyok. Kawas nu asa-asa. Lantaran bisi majarkeun loba pamenta da puguh loba pangabutuh. Tapi Raden Raksa Jagat henteu rewel pok nanya. Tong asa-asa caritakeun sakabeh kasusah anjeun. Sakur nu kaduga ku kaula tangtu kasusah anjeun rek dibantuan. Nah naon kasusah anjeun teh? Butuh naon? Atawa susah ku naon pok geura terangkeun ka kaula. Tah, teu loba kasusah kaula mah sakadang beurit. Ngan ukur hayang ulang tarima we kababaturan kaula nu aya di lembur. Sabab babaturan kaula teh geus gede jasana pikeun kaula sakulawarga. Da ieu imah ge lain meunang kaula ieu tapi hasil gotong royong jalma-jalma urang dieu. Tah kulantaran kitu kaula mah hayang ulang tarima teh ku jalan ulungan kana kasusah maranehanana. Lantaran tatangga kaula jeung sakumna urang lembur Cilangkap ayeuna teh loba nu tunggara. Nu susah jeung nalangsa sabab parena nu aya di sawah be aku beurit. Sigana mah ku bangsa anjeun diruksak teh. Sedengkeun kahirupan manusia pan sabagian gede gumantung kana pare. Lamun pare terus-terusan diruksak, bangsa kaula bakal kalaparan, bakal kakurangan dahareun, nu akhirna bakal timbul rupa-rupa mamala nu bakal tumiba. Da ieu nu dipikasieun ku kaula teh. Mata kaula mah hayang nulungan ka batur anu baroga pare di sawah. Da kaula mah teu boga sawah, nah kitu ngan kaula hayang nulungan sakitu we kumaha kira-kirana. Rengse Mang Ronyok nyarita huleng Raden Raksa Jagat ngahuleng. Manehna bingung mikiran eta masalah. Sabab pare teh hiji-hijina bahan pangan nu diperlukeun di nagara beurit. Lamun bangsa beurit nyatana rakyat Prabu Anom Raksa Jagat dicarek ngalapare ti sawah. Tang tunu bakal kalaparan teh rakyat manehna. Tapi lamun henteu dicarek tang tunu bakal kalaparan bangsa manusia. Sedengkeun Prabu Anom Raksa Jagat teh geus buleud patekadan hayang jadi manusia. Di dieu manehna perang. Perang sabil cenah para mitra antara ngabelaan manusia jeung ngabelaan rakyatna. Lila pisan mikirna tuluy ngahuleng siga nu bingung. Da puguh sarua beratna nepok kitu Mang Ronyok ngarti pok nyarita. Ulah bingung-bingung sakadang beurit. Dina hal ieu mah kaula ge ngarti lantaran kaula ge nyaho nu sok ngalaan pare di sawah teh bangsa anjeun. Lantaran memang kitu kanyataanana anjeun ge dahar pare sok sanajan bisa ngadahar-dahareun sejen. Tapi sing inget ieu manusia mah melak pare teh loba modalna. Lamun dina mangsana panen beaku bangsa anjeun patani ngan karidaki. Moal mukti sakumaha nu dicita-citakeun ku sakumna bangsa manusia. Dari bangsa anjeun apa ngan ukur hayang panen wungkul, daek ngalak mung melak, hayang sebeuh mung eungah, nya hayang sebeuh mung seungah. Pokona mah ngan ukur hayang untungna wungkul.
Tapi kau lagi mau nyalahkeun sagemlengna ka anjeun sabab geus kitu kuduna meureun. Ngan ayeuna lamun bisa mah kaula menta sangkan pare nu aya di sawah tong dibeakeun kabeh ku bangsa anjeun. Atawa sakurang-kurangna pare ulang Cilangka panyawa iwalkeun da ulah diganggu ku bangsa anjeun. Sakitu we urang silih agehan we, urang saware sewang. Tapi ubal bating rugina ka bangsa manusia, tak kitu sakahayang kaula mah kumaha satuju? Huleng Raden Raksa Jagat tengah huleng kene. Sabab tetep pikeun maneh nama bingung, lantaran manehna nyekal tanggung jawab pikeun kahirupan rakyat beurit anu lain saeutik-saeutik jumlahna. Tapi oge ngarasa era jeung karunya Kamang Ronyok jeung bada-baladna. Jeung di manehna boga cita-cita yang jadi manusia, akhirna Raden Raksa Jagat menang akal nu hade, nu bisa silih agehan, silih eledan jeung papada makhluk. Kieu atuh manusia, lamun kitu cara nama, nu bakal dibebaskeun tina gangguan bangsa kaula teh urang pilihan we nya. Nyata-nyata jalma nu balager jeung berehan, nu sok nahargaan ka papada manusia deui atawa ka makhluk sejen. Ngan pikeun jalma-jalma nu medit jeung sarakah, tetep we ku kaula merek disoro parena. Jadi pikeun mereskeun ieu perkara pasrahkeun ka kaula. Ayeuna kaula ngarti kana maksud anjeun. Ngan lamun anjeun boga niat hayang ngabelaan bangsa sorangan, bejakeun we ka batur anjeun. Ulah markeun teuing ye, harewoskeun we sing apik. Lamun pare hayang ulah diganggu ku bangsa kula sebut raja kaula. Sarta di sawah tundaan pai sebeunyeur minangka cirinya. Tak kitu we kira-kiranya. Bener atuh ari kitu mah. Ku jalan kitu bisa dipilih anu kudu disalametkeun parena. Keulah urang jalankeun eta cara kacidahadena. Jigana bae bisa dijalankeun ku pamajikan kaula. Sabab kaula marek init nepungan Sang Hyang Banyurata. Nuhun sakadang beurit lah kaula teh kacida bungahna ye. Jeung kacida nganuhunkeunana ka anjeun. Cek Mang Ronyok bari melong kana beurit nu keur ungut-unggutan hareupeunana. Ya syukur atuh ai karti mah. Sakitu amanat kaula mah nya. Baik geura jalankeun lah sakumaha mistina. Ayeuna kaula rek balik ye. Ngan samemeh kaula rek amanat heula anu pamungkas. Omat anjeun sakula warga ulah rek ngabinasa bangsa kaula. Ulah maehan atawa nyiksa. Ya penting ye pikeun ngaraketkeun duduluran urang. Kumaha sanggup kira-kira malsa? Raden Raksa Jagat para mitra bari melong ka Mang Ronyok. Mun keur zaman ayeuna para mitra ngayakeun negosiasi. Negosiasi. Papada ngaluarkeun syarat para wargi aduh. Kawas nu hayang yakin heula. Mang Ronyok jeung biru hati silih reret. Siga nu silih tanya ngan henteu pok, tapi da teu hese ari kitu mah pok ke Mang Ronyok ngajawab. Ngalah ulah salempang atuh sakadang beurit. Kaula rek nyumponan eta janggi moal kumaha wani ngabinasa atawa nyiksa ka bangsa anjeun. Sabab dina dasarna mah hirup manusia teh ulah boga sifat jahat. Najan kasato ge kudu boga rasa walas asih. Lantaran sarua keneh pada makhluk Allah. Tak kitu ceuk keterangan ti para inohong oge. Nyaso teh kudu dibinasa lamun ngabahayakeun atawa ngarugikeun. Tapi pikeun diri kaula mah janggi ka anjeun. Muarek nyiksa atawa ngabinasa ka bangsa anjeun. Tah sakitu? Ya syukur atuh ari karti mah. Tapi kumaha anjeun anu hiji deui ye? Raden Raksa Jagat ngareret kabih hati nu direret rikat ngajawab. Kami gerek nurut we kana kahayang anjeun. Kami moal kumaha wani ngabinasa atawa nyiksa ka bangsa anjeun. Tah kitu janggi kami oge. Syukur. Ayeuna kaula permisi rek baliknya. Terleng Raden Raksa Jagat lumpat. Meningan sakilat plos kalawang dapur. Atuh teu kanyahoan saterusna malantaran poe ku Mang Ronyok teu dipalire. Duanana carolohok bengong bari ngusap dada. Kawas nu reuwas. Jeung deui rarasaan ngambang deui asa dina pangimpian. Tapi lila-lila mah biru hati nyarita bangun seunggah. Sabab asa aya harapan anyar. Tak kitu geuning Kang. Kumari akang ayeuna harek ini teh akang atawa kumaha? Jeung dinaon kudu dijalankeun ku kuring teh atuh? Sok geura atur samemeh ini kuring mah percaya pisan kana kajadian anu bieu teh. Sabab yakin urang teh lain ngimpi. Nah, teu kudu salempang lah. Ayeuna mah kieu we hatinya ye. Akang moal miceunan waktu anu teu puguh nya. Jadi ayeuna keneh akang rek init pikeun nyangan ku Harawa. Rek nepungan Sang Hyang Banyurata. Pikeun menta jimat anu ngaran Bulus Kancana, sedengkeun tugas maneh isukan kudu nepungan ka Akipilan, bejakeun kalayan demit
yen singsaha nu parena hayang ulah diganggu ku beurit kudu nyieun pais beunyer kitu. Terus bawa ka dieu kumaneh diijabkeun ka Prabu Walanga, terus bikeun deui ka nu boga sawah sarta sina dituna di sawahna. Tak kitu we nu kudu dijalankeun deui nya. Sabab nu bakal ngatur nama tangtu sakadang beurit nu tadi teh. Kumaha kira-kirana kaharti? Ngarti atukeun urang jalankeun isukan. Ngan tangtu meureun ulah geruhnya sabab bising ribut. Nu akhirna kuring teh kawalahan meureun. Oh nya kitu we. Lalaunan we ngarasa lese jeung tenang. Pokona mah asal tatangga urang kabeh katulungan we. Nungtut we hiji-hiji heula. Dangke ge moal burung pabeja-beja atuh. Moal ngaleut sekaligus moal apek atuh geura sarenya. Akang rek ini heula mengpeung subuh keneh ye. Ngarah teu kanyahoan ku batur ongko iditna bisi aya nu hayang milu pong-pongna mah kitu. Ngajung atuh Kang tapi kade sing ati-atinya. Ulah gagabah sarta ulah sombong. Ulah kena-kena geus wabuh jeung siluman, pokona mah kudu titih rintih sarta ati-ati ngarasa salamet bari jeung hasil. Oh gitu we lah. Tangtuna ge akang rek ati-ati atuh. Mangronyok nangtung tuluydang dan saring setnaker. Bareng jeung kitu geus kadenge sora hayam jago raong kongkorong. Horeng geus nincak kana wancina janari. Hawa subuh geus kacida tiisna. Di wetan geus bijil fajar ari biru hati harita terus beberes heula. Antukna jeru turun mangronyok turun ti imah ari bihati nulakan panto tuluy sare. Para mitra sadaya cagtuna heula kaayaan bihati jeung mangronyok. Ayeuna urang malikan deui ka lembur luhur neruskeun carita ngeunaan Bah Lemud teh. Harita teh poe kadua ti saprak kadatangan ku mangronyok. Hartina mah poe isukan deui bareng jeung poe. Apunten, poe isukna deui bareng jeung poean nyieun imah mangronyok teh. Panon poe geus luhur harita teh. Nu diukur ku waktu kira-kira wanci pecat sawed. Bah Lemud ngadaweung sorangan di tepas hareup bari ngumar lamunan nyawang kanu anggang. Anakna nu leutik keneh tas nguprek bae di dapur sorangan. Keur naheur cai jeung haneutkeun sangu. Lamun nempo kaayaan kitu mah mata karunya kanu jadi anakna. Lantaran leutik keneh geus kudu ripuh ngawulaan bapa dina hal kadaharan sapopoe. Padahal mah budak sagede kitu can bisa diandalkeun sagemblengna. Tapi da puguh teu boga pamajikan Bah Lemud teh kapaksa we anakna kudu digawe. Sedengkeun Bah Lemud harita teh inget bae kana kajadian kamari. Inget ka mangronyok nu geus disebakeun ka siluman. Ku jalan dibere bakakak hayam anu geus diijabkeun ka siluman. Atuh meuni gegebegan Bah Lemud teh. Lain gegebegan pedah reuwas atawa kaduhung, ieu mah sieun maksudna henteu hasil. Sabab sok aya gagalna usaha manusia mah, boro-boro kana niat jahat, minjan niat hade oge teu weleh aya gagalna. Asa eueuh tanda-tandana ieu. Kumaha si Ronyok jeung pamajikanna teh nya? Da kojor atawa henteu? Mun eueuh ilapat nu hade ieu. Buah-buah ya nu teu beres tapi ijabah aing mah tara gagal tangtu si Ronyok jeung si Ruhati teh geus dibawa ka nagara siluman. Tapi aing jadi teu puguh rarasaan ye. Na ka mana ri si kambrengnya? Wayah kieu can aya datang. Apaan biasa nama isukan ya geus jebul. Keur nguruskeun lacai meureun. Tapi mun ku aing disusut aya salahna ngarah bari ngalongok bare. Nah aya keneh urut beurit teh adawan teu. Bah Lemud ngomong sorangan panon manco kaburuan. Bari ngawaskeun ulalar liwat. Akhirna jung nangtung leos ka dapur rek nepungan anakna. Barang serog teh anakna keur ngasur-ngasur seunu di habu. Atuh para mitra seengna geus saheng sarta seseup. Aseupanana geus ngebul. Nyai, abah rek ngalongok heula pare ka sawahnya pek we dagoan heula. Da moal lila paling ge tepi ka tengah poe. Lantaran aya pagawean di dieu. Kade bising aya jalma nu maling gedangnya talingakeun di hareup. Mangga, Bah. Sabios abdi bade nalingakeun di bumi. Oh, syukur. Da pinter anak abah mah tara aya nu ogoannya. Opek sing jongjong di dieu asakan heula sangu jeung deungeunna nya. Engke lamun abah datang rek tuluy dahar. Bah Lemud bari kop kana duduk kuy anu terus disuhun. Bes kitu mah leos init ngajugjug ka sawah.
Para mitra kaum dangu teka caturkeun lila di jalan. Urang kocapkeun geus anyog we. Hari tabah lemud lelempangan dina galeng bari nempoan sawah. Tetela parena beuki rawing jarami ge parotong ku beurit. Baeud bah lemud teh lantaran pare tetep wae dikeureuyeun ku sakadang beurit. Tapi da lain ku manehna wungkul najan nu batur ge sarua bae tengahna legok nu rempeg keneh teh ngan sisina bae. Beuh das kudu kumaha mun geus kieu ye? Jigana najan 1000 hektar ge beak pare teh. Nah, ya beurit loba-loba teuing ah. Beuritna naon anu kieu patut? Jeung dina kumaha di pagawean si Kampleng jigana teh we tunggu teh. Meni eueuh urut-urutna pisan. Meni eueuh nu boga nu bener boga pagawe teh. Rayang gajinya wunggul si kasebelan deh. Bah lemud ngomong sorangan tuluy lempang deui bari gogodeg. Lantaran ampir unggal kotakan, aya bae urut beurit. Dihandap ngayak para mitra, atuh huutna jarami pareungas meni busi. Beuki lila bah lemud beuki deukeut ka saung akhirna mah blus asup gebeg bah lemud ngarenjang. Lantaran nempo si Kampleng anu ngabebengkang bari peureum. Sakujur awak ciga heuras ari beungeut pias ciga mayit. Ulang bah lemud gahulang manehna reuas nempo kajadian kitu lantaran jelas pisan si Kampleng teh geus eueuh nyawaan. Hate bah lemud jadi tagiwur teu puguh jajantung ratug jiga nu tutunggulan. Lempang ge asa teu napak. Akhirna mah ge diuk dina palupuh gap ngarampa dada si Kampleng. Tetela henteu kaketegan. Gap kana irungna yakin eueuh tanda-tanda ngarenghap. Malah sakujur awakna tiis jeung hareuras yakin eta teh layon si Kampleng. Nah, buat jadi kieu ieu teh. Kunaon maneh teh Kampleng? Nah, make pae we. Beuh, kudu kumaha mun geus kieu atuh. Aduh, aya wae pikiraneun teh. Heh, Kampleng. Nah, make pae sia ha? Cek bah lemud jiga nu linglung. Manehna reuas jeung haneueul nempo si Kampleng nu geus jadi mayit. Sakedapan mangahulang bae bari diuk digireun mayit. Pipikiran bah lemud kumalayang kanu angang. Rarasaan asa dina pangimpian. Di luar rame sora manuk piit nu disarada bari hiber. Meni ngabrul aya puluhna terus areenteup dina pare meni bareng. Malah brul deui manuk gondol jeung galati. Meni rapang dina pare ngarado nyatu. Puguh wae beuki ruksak pare teh tihanap ku beurit ti luhur ku manuk. Matak namahan karugian pikeun bah lemud. Ari panon poe beuki luhur panas meni moreret. Sarua jeung panasna hate bah lemud. Pipikiran rungsing ku ayana kajadian kitu. Ngan untung we barang keur ngahulang kitu teh. Ti kajauhan kadenge aya barudak nu kakawihan. Cigana mah keur ngarit dina galengan sawah. Ngalajukut aja keur maraban domba atawa embe. Ngadenge nu kakawihan bah lemud juringha. Terus kaluar ti saung tuluy nangtung dina galang bari ngawaskeun kanu keur ngari. Breh teh mung aya opatan. Dak barudak kadarieu euy. Kadarieu. Cek bah lemud bari ngagupaya nu keur ngarari. Meuni pating rarenjag barudak teh lantaran sieun dicarekan ku bah lemud. Pedah ngarit di dinya tapi akhirna mah barudak nu opatan teh nyalampeurkeun kabeh. Sanggeus tepi narangtung hareupeun bah lemud tapi teu aya nu nyari tangan ukur carolohok siga nu sieun. Malah aya nu pias beungeutna oge. Syukur euy, ayeuna kieu yeuh sok alasup ka saung. Kami rek nitah ka maraneh. Cek bah lemud bari sup ka saung ari barudak silih reret kawas nu asa-asa. Nu hareup munur kawas nu sieun ari budak anu tukang cicing bae. Atuh jadi pasedek-sedek kalakuan kitu teh katempoeun ku bah lemud. Pok deui bah lemud nyarita. Barudak ulah sieun-sieun moal dina naon? Malah menurut ka parentah abang ke bakal diburuhan ku duit satalen sewang. Sok buru-buru kadarieu. Abah ye tulungan ku salarea. Bah lemud ngagupayan. Barudak bunga ngadenge duit satalen gitu para mitra. Opatan lagi meni haripeut nyalampeurkeun lantaran duit satalen mah zaman harita lumayan luar biasa. Bisa keur meuli baju jeung calana budak. Nu matak harita ge opatan nyalampeurkeun blus ka saung. Tapi barang ngareret kanu ngagoler dina palupuh barudak pating koceak bari kales kalabur deui. Celung jeleng ka sawah pating kurobas dina pare bari ting jarerit nyebut jurig-jurig cenah bari jeung ampun-ampunan.
nyebutkeun aya riwah kabur barudak teu aya cicingkeun terus para mitra lalumpatan menipating alacir teu ngareret deui kabah lemud lantaran nempo mayit nu ngajal papang dina palupu barudak nyangka mah rek dipaehan ku bah lemud sarta sarieun diwadalkeun barudak teh sakedeung oge geus jauh pating beretek lumpat dina galeng malah menis pating darero menta turung di barung ku pating araduh lantaran labu puguh kaayaan di sawah jadi ribut nuker ngarit sejen carolohok bengong malah mah aya sawatara jalma nu geus karolot pating jorowok nanyakeun ai naon dak ai naon teh pokna bari culeunge ti kajauhan barudak para mitra ngajawab bari pating beretek lumpat majarkeun teh aya jurig tapi kolot mah teu percayaeun terus muru ka saung bah lemud malah mah aya opatan nu datang barang srog tetela bah lemud keur ngemitan mayit puguh we nu kakara daratang teh carolohok tadi nama rek palumpat deui nurutan barudak tapi bah lemud kaburu ngomong kageuning aya nu dadang aduh syukur kajadi euy cik abah tulung aja abah teh keur meunang kadiruas si kambleng maot pokna teh terus nangtung panon melong kanu opatan ari cucuk ai curug meni ngacir-ngacir nunjuk kasih kampleng nu geus jadi mayit jalma nu opatan can waka ngajawab kalah kasilih reret semu bingung manehna sieun katempuhan meureun tapi nu pangkolotna rada ngarti meueusan manehna ge can wani ngadeuketan mayit ge bah ieu si kampleng bujang abah nah make maot di dieu atuh matak naon mun sina maot teh di imah ngarababari jeung deui kunaon maotna na geuning meninang karak bengkang di saung cek numpang kolotna bari ngajingjing ari panon melong kabah lemud anu kerung lantaran nunanya teh teu mata kaharti siga nu hayang ngalilieur batur dabah lemud ge bingungeun ngajawabna ih teu puguh si mamang aja teh nah rek kumaha aturna ari nu maot puguh teu bebeja heula manehna kanyahoan so teh geus aya nya teu nyawaan we kitu jadi maotna mah teu bisa ngarengap deui ya kitu sababna teh ayeuna mah jeung loba dadanya sok abah bantuan ku sadarea ieu mayit barawa ku obatan ge ku abah diburuhan ulah salembang tong sieun teu dibayar sok garotong ka imah abah bah lemud siga nu sieun teu dibaeun siga nu rada keuheul tapi teu wani ngambek da bisi kalabur deui jiga barudak nu opatan nu matak leuleuy we bah lemud teh kumaha teh mang bantuan ulah cek nu ngora siga nu ngarasa sieun lantaran anyar keneh tas aya kajadian nu tumiba ka Mang Ronyo ku kajadian harita ge kaayaan lemur luhur jeung lemur cilangkap geus guyur loba beja nu pabaliut teu puguh beja pabeja-beja nerekab ka mana-mana sedengkeun harita aya deui kajadian kitu nu matak sararea ge sieun ge jangge urang badami heula jawab nu pangkolotna bari malih ka baturna terus pating harewos badami tapi samemeh reng sebah lemud nyarita deui manehna ge ngarti kana pamadegan jalma nu opatan dong loba kasiheuy pokona mah bisi aya naon-naon mah abah nu tanggung jawab marane opatan moal dituding maehan moal dituding ngabinasa sabab ieu mah kacilakaan si kampleng teh tunggu pae abah ti kamari ayeuna kapangi ku abah ngan geus eueuh nyawaan sok we ayeuna mah geura barawa ku opatan hayu urang ka imah abah teu kudu sieun moal ngarugikeun abah nah make sieun-sieun teuing barina oge nah sok ngrawot beuteung kitu abah teh geus sabaraja mah anu paeh ku abah pancan aya eta carita siga nu ngahaja ngabolekirkeun kaayaan dirina lantaran jalma nu opatan geus boga curiga jeung sieun ti tadi mula kari-kari ngadenge si kampleng nu geus tunggu di kamari didinya akhirna maot ras inget kana kajadian nu tumiba ka Mang Ronyo Rai nu opatan maruringkak bulu punuk ngarasa sieun ku siluman bisi manehna kabawa ku siluman akhirna berengbeng opatan lalumpat menipah heula-heula kawas nu meunang omano puguh balemud mencalawak bakat ku amek tapi rek nyarekan teu bisa da baturna kabur-kabur jarauh manten da ngabalecir cenah para mitra bo das nana ona tu dosa aing ha aya wah itu manusia ngadon kalabur si ganu gelo aduh aing mana tu sia teh kambleng mau kojor di saung sawah apa ngarisikeun ka aing ye jeung di kunaon atuh sia jatuh bet ngadon modal di dieu
modar mahuk bebeja heula siang ngara aing sasadiaan. Dasar riweuh wungkul ieu mah ieu piriweuheun. Aduh aing mah aya wae. Wah lemud kukulu teu sorangan wajarkeun kana rek paeheung ngawejaan heula aya we para mitra. Ari jalma-jalma teu geus kamarana deui da teu kadarenge sora-sorana. Sigana mah terus barali ka lemur. Teu tuluy ngarit malah barudak anu tadi barali ka lemurna. Teu aya nu wani nuluykeun pagaweanana ngadeuketan ka saung Bah Lemud. Sieun dititah mawa mayit jeung deui para mitra sieun diwadalkeun ku Bah Lemud. Lantaran balarea mah teu kaop aya kajadian kaributan saeutik ge sok digede-gedekeun, nu can karuhan sok diramekeun. Akhirna mah Bah Lemud ge kasiksa eukeur mah eukeur boga sifat nu kurang hade. Atuh para mitra, kabatur teh taradaek tulung tinulungan taradaek nalang kanu susah. Anu akhirna karasa akibatna jalma-jalma teh teu boga kapercayaan ka Bah Lemud, malah mah nyarang ka goreng bae. Bah Lemud kacida keheuleunnana kanu kalabur teh, tapi henteu sadar kana kaayaan dirina nu salila nepi ka keheuleuan batur, nu akhirna manehna murang maring sorangan. Diuk salah nangtung salah kalayang koloyong kapipir saung, geus di luar sup asup deui, geus di jero bijil deui palahak polohok, nempoan sugan aya jalma sejen. Tapi lapur jalma teh para mitra jarau, malah mah para wargi. Siga nu ngarti sarerea oge, nu nyaraho kana kajadian tadi langsung lalumpatan ngajauhan, atuh tiiseun di wewengkon eta mah nu rame teh ngan ukur sora manuk anu ricit. Jeung sora daun pare nu pating kerese katebak ku angin leutik. Akhirna gek Bah Lemud diuk dina batu hareupeun saung. Terus ngalamun anteng naker, hatena pinggung, nu taya wates wangena. Sanggeus lila ngalamun Bah Lemud nekat rek mangulayon si kampleng ka imahna. Jung nangtung tuluy singkil meuni saringset. Wah, aing ge baheula teh tukang kuli mangulna. Tukang ngaya batu, tukang ngakutan kai cileuweung. Nah, ina make kudu sieun kudu kieu batut. Mayit si kampleng moal sakinta sugan. Ngomong kituna teh bari terus ngaragamang kana mayit si kampleng. Regenyeng dipangwe tetela bedas Bah Lemud rigidig leumpang mapai galeng bari manggulayon si kampleng breng manuk piit haliber sakaligus kagebah gunung ngaliwat. Gancangna carita para mitra, Bah Lemud harita geus tepi ka imahna. Malah si kampleng geus dilorerkeun dina palupuh. Awak Bah Lemud ngucur ku kesang gek diuk dina bang barung. Napas ngahegak bakat ku cape beungeut burahay beureum. Kesang tina dada nyorolok kana bujal. Waduh, tetela berat mayit teh. Waduh ampun menitu bapanggih jeung manusia hiji-hiji acan. Nya kamarana nu garelo teh nya. Siga nu ngahaja embung panggih jeung aing. Dasar jelema ngaraco ari nginjum pare garetol. Ari aing keur sial. Bah Lemud kukulutu sorangan bari ngageberan dada. Kudu dukui barang keur jongjon ngadaweung kurunyung anakna nu ngaranyi Uma. Nyampeurkeun manehna rada kaget nempo bapana kitu. Komo barang ngareret kalayon si kampleng ngagoler dina palupuh mah Nyi Uma meuni coloho. Abah, saha eta nu sare teh abah di dinya? Mulasina dina tepas atuh bah. Mau di ditu di kamar anu sare mah bili aya tamu nu jauh. Cek Nyi Uma bari nunjuk kana layon. Ari para mitra sadaya Bah Lemud rumenghap ditanya kitu samemeh ngajawab nyusut heula kesang tina beungeutna ku baju nu geus basuh. Lain sare eta mah nyai tapi maot manehna teh. Maot pisan ge teh jeung pangnyusulkeun eta we tua kampung ka ditu jik. Sugana raya di imahna ka dieu kitu ceuk abah. Abah aya badamikeun omat. Ulah teu ka dieu kitu. Tapi ulah dibejakeun aya nu maot bejakeun abah rek mupu gedang kitu nya. Cek Bah Lemud bari nunjuk ka beulah kidul maksudna mah nunjuk ka imah tua kampung anu memang pernah na ti beulah kidul. Ari anakna kerung manehna bingung lantaran bapana mamawa jalma maot ka imahna. Tapi budak teu loba pamola. Leos init ciga nu sieun meuni ngabeng beos ningalkeun bapana. Rek neang tua kampung ari Bah Lemud gancang nangtung gep kana layon si kampleng terus dipindahkeun ka tengah imah. Sina ngajepat meuni ngajolor.
Tekung silila para mitra Torojo tua kampung datang dituturkeun ku Nyi Uma. Malah terus tekung si uluk salam kalaca tua kampung unggah terus ka tengah imah. Barang red kanu cepat tua kampung bengong malah teu kaburu diuk heula olohok bari nangtung. Oi, kunaon jang kampleng teh bah? Katinggang gedang atawa waragrag tina tangkal gedang? Walah eta meni geus jeger kitu. Geus lila mun kitu mah nya. Nah kumaha itu mimitina bah? Apaan kamari jag-jag kene malah makungsi ngobrol jeung kuring di sawah? Cek tua kampung. Bari ngareret ka bah lemud anu keur ngahuleng bangun bingung. Lantaran susah pijawabeunana, akhirna mah pok ngajawab bangun anu sedih naker. Ya nya eta tua abah teh keur dipuragaan ku kasusah jeung kabingung patua. Loba gogoda jeung dodoja nyutumi bakal diri abah. Minggu tukang kalingitan ku si ronyok di sawah nu keur tunggu pare. Anas pare beak, anas nu tunggu na leungit. Ari ayeuna kalah kalengitan si kampleng kasabak teh nyawana geus eueuh. Ngan kari bugang nawe ieu kamari teh dititah tunggu pare di sawah ngarabeurit rada orot ulah meakeun teuing pare kitu. Oh, kitu. Oh jadi jang kampleng teh di tengah tunggu pare di sawah kawas Mang Ronyok meureunnya. Nah jeung saha tu tungguna bah? Tua kampung curing hak gek diuk lalaunan panon melong kana layon. Ya si kampleng teh sina tunggu pare siga Mang Ronyok gitu. Ari tungguna sorangan dawu baturna. Malah mah inditna kamari isu kene ari bieu diteang teh bet geus jadi layon. Bingung abah teh nah bet kieu-kieu teuing nasib teh nya. Nu tunggu beak pare ruksak beurit mah tetep loba. Nah kudu kumaha tu ari geus kieu ye. Abah teh ku jalma-jalma disangka jurig. Teh aya 8 umat anu kalabur geuseuneun ku abah. Ting naon sababna? Ngan yakin madak seueul kana angeun, madak nyeri kana hate, madak lieur kana hulu kitu tah. Oi. Nah kumaha kitu bah jeung naon sababna make kalabur? Ieu sabab musabab mah batua. Darak-dak bah lemud nyaritakeun nu tadi kajadian. Dina nyaritakeun bari pepeta meuni pantes naker. Colohok tua kampung teh dina hatena mah ngarti naon sababna. Tangtu jalma-jalma sieun diwadalkeun ku bah lemud. Tapi tua kampung teu wani ngedalkeun pamanggihna ngan ukur ceruk-cerek tanah heran. Harita bah lemud tuluy nyarita deui. Tak kitu lalakonna teh. Kumaha tu mun geus kieu patua? Nah teu kudu kumaha bah. Urang pulasara we layon teh sabab mulasara mayit teh kewajiban nu harirup. Keun urang urusan kueun teh barudak jeung jalma-jalma nu kalabur potong di pikiran lah. Mana kitu ge can ngartieun meureun dari ngarti moal kalabur. Sok atuh sadiakeun. Ieu waragadna bah urang pulasara ieu mah mayit ye. Mun pemurang keneh. Nya maksud waragana teh keur meuli boeh jeung meuli sagala rupana pokona mah jeung keur beberes nu sejen-sejena. Cek tua kampung jiga nu embung panjang cumarita lantaran geus nyahueun kana sifat bah lemud nu sabenerna. Pok bah lemud ngajawab, "Oga atuh, keun urusan waragadnya mah abah nu tanggung jawab. Tapi kumaha nu digawena lantaran mun abah anu nitahna moal daekeun jalma teh sok kalah ka ngajauhan jiga nu tadi di sawah teh ya." Nya soal dia mah makeun kuring tanggung jawab. Kagegera bijilkeun waragadna. Keur sagala rupana pare bijilkeun keur atuh santeuna we kudu atuh nyangu-nyangu we mah nyuguhan nu digarawe. Samun nu digarawe teh kudu dibere dahar, dabah mah beunghar lah. Sok atuh geura bejaan batur. Bah lemud rada dag-dag deg-deg harita. Hayah jung manehna nangtung terus asup ka kamar, rek ngaluarkeun duit keur meuli boeh tua kampung terus bijil ti imah. Uluy ngajugjug ka masjid. Barang anjog dur-dur nakolan bedug mere tangara kabalarea. Yen poe eta aya kapapatenan. Jalma-jalma silih tanya jeung pada baturna malah aya nu gagancangan muru ka masjid. Nepungan nu nakol bedug. Horeng tua kampung atuh nu datang teh atuh nu datang teh para mitra harita nanya. Bari nanya ka pangurus. Saan mah teh? Iki lalaki bari colohok. Ujang bah lemud ayo bejaan batur. Ieu urang mulasara mayit ye. Omat ye ulah loba omongnya. Sabab mulasara mayit mah kewajiban nu harirup. Tuturkeun kuring ka imah bah lemud. Cek tua kampung terus balik deui ka imah bah lemud.
Teu antarana geus tepi gek diuk ditepas. Teu lajul jolo manu daratang palebe Pak RT jeung para pangurus sejena daratang, malah tatangga bah lemu dudareukeut ge awewe lalaki daratang. Sawareh mah di sarawah jeung di kebon, tapi oye anu ngadengieun kana suara bedug atuh nyelang heula balik ka lembur. Tah, geuning babari. Cing atur ku Pak RT, jalma-jalma nu sakira gede tanaga bagi dua, sawareh sia nyieun pasaran, sawareh ka astana ngali kuburan. Ari palebe miwarang nu nyaho ka tokonya. Sina meuli naon teh? Boy sacukupna, nu sejen atur we sakumaha mistina. Mun ngurus mayit, prak jalankeun mumpung beurang keneh, bising kaburu-burit manten. Patua paparenta. Geus kitu mah para mitra. Terus bae sarea digarawe, lalaki diatur ku Pak RT sina ngali kuburan ka astana. Sawareh nyarieun pasaran tina awi malah aya ge nyieun padung. Ari awewe deui loba nu nutu sababah lemud geus ngaluarkeun pare keur kaperluan harita. Rame di imah bah lemud loba jalma balabiri. Teu kacaturkeun lilana mula saramai. Caturkeun geus beres we. Malah masakur nu ilahar mah geus dijalankeun sarta geus beres nepi ka dikuburkeunana. Sarerea marulang deui ti astana bari ngarobrol lantaran asa kaget ku ayana si kampleng maot dadak-dadakan. Da loba nu nyaho yen kamari pabuburit aya di sawah keur tunggu pare. Dina kaayaan kitu teh tua kampung kapaksa mere katerangan kad bari leumpang nadah jalma-jalma jarempe ulah ngaromong bae anu teu puguh. Geus ulah ngaromong bae anu teu puguh barina oge. Keun bae da urusan pati mah anu ngaturna. Urang mah dharma wawayangan hirup ge, hirup katungkulu ku pati paeh teh nyaho di mangsa. Yeuh, pokona mah hirup jeung huripna manusia aya nu nangtukeun, kitu doi perkara si kampleng jenatna. Najan kamari jag-jag waringkas jag-jag belejag, teu kudu dijieun heran sabab manusia mah hirupna ditungkul ku pati. Mibana henteu nyaho mangsana. Sedengkeun jalma rupa-rupa panjalana teh aya nu panyakit sarta gering heula lila, aya nu dibinasa ku batur, aya nu dibinasa ku sato, aya nu cilaka jeung sajabana. Tah ayeuna urusan si kampleng geus tepi kana titis tulisna mulih ka jati mulang ka asap. Geus kudu mulang ka alam langgeng. Urang ulah hayang nyaho kana asalna pati. Teu kudu jeung deui ulah sok ngupat kanu geus maot. Sabab eta teh kaasup hiji pagawe anu goreng. Keun bae nu geus maot mah rek kitu rek ieu oge. Hade jeung gorengna urusan manehanana. Nganu jelas manehna teh geus ngajalankeun tugas salila hirup di alam dunia. Ari mangpaatna nu bisa dicokot tina kajadian maot, urang teh sing mineng inget kana maot. Tadi disebutkeun hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho di mangsa, lamun ku urang dikoreh deui yen hirup teh kudu ati-ati ku laku lampah nu sampurna. Nah, jadi maksud jeung tujuan ngarah kalakuan urang ka rem ku eta ingetan. Akhirna bakal inget kana kajadian nu bakal tumiba sanggeusna maot. Urang teh bakal ditanya ngeunaan amal perbuatan urang salila hirup. Tah kitu nu sabenerna mah. Jadi urang teh lamun tas mula saranu maot ulah ngupat nu maotna tapi ingetkeun kajadian nu maotna. Kajadian maotna lamun ayeuna tumiba ka si kampleng boa teuing isuk pageto tumiba ka diri urang. Lamun geus ingat kana palebadinya sing bisa ngukur kana kujur, sing bisa nguji kana diri. Nah geus tepi ka mana kamajuan hirup urang. Nah maju kana kajahatan atau maju kana kahadean. Naon kira-kira nu bakal bisa dibawa maot? Tak ieu nu kudu dipikiran teh. Kurang teh eta jadi bisi urang loba teuing kalakuan jahat nu bakal dibawa maot. Buru-buru urang omean, buru-buru tobat ka nu maha kawasa, buru-buru minta ampun sarta minta dihampura. Jeung deui buru-buru robah tingkah laku nu salah, ganti ku kalakuan anu hade keur bawaeun pibakeuleun ke maot. Sabab ari maot moal mawa hartabana, moal mawa urusan dunya. Nu dibawa teh amal hade jeung kalakuan hade jeung goreng tangtu kabawa. Nu hade bakal nurungan ke ka urang, nu goreng bakal nyiksa ka diri urang. Tah kitu ayeuna mah ulah ngupat teh nu geus maot jeung deui ulah boga sangkaan kanu teu puguh bisi nyalahan.
nu akhirna matak namahan dosa ka diri urang kitu tak cek pamikir kuring manu bodoh cek tua kampung bari pepeta jalma-jalma nu lumpang tukangin mani jempe sadere yang ngabandungan kana eta caritaan jep aya nu nyarita deui mula lumpang jongjon maju ka lembur akhirna mah anyog ka pakarangan imah Bah Lemud sawareh barali ka imahna masing-masing sawareh deui caricing heula di imah Bah Lemud bari ngobrol malah tua kampung jeung palebe oge harita araya keneh didinya ngobrol jeung Bah Lemud nyaritakeun nu geus kajadian sanggeus rada lila sararea amitan Bah Lemud pada ninggalkeun akhirna mah culeungeu bae sorangan ari anakna mah geus sare Bah Lemud ngarasa bingung manehna muter-uteuk neangan jawaban tina kajadian nu tadi lantaran cek itung-itungan manehanana utang itung tai lutung teh cenah para mitra anu kudu maot teh lain si Kampleng tapi nu kudu maot teh Mang Ronyok jeung pamajikanana dan hanya kacan aya beja nu pasti nah kumaha cenah kaayaan Mang Ronyok nu akhirna Bah Lemud neuneun hiji sangkaan anu teu bener ka Mang Ronyok wah pasti si Ronyok nu ngaheureuikeun ka aing teh yakin manehna ngajak ngadu jajaten jeung aing sigana mah si Ronyok can modar can kapagi ku siluman buta hejo wah kapag sia isukan dek diteang sia ka lemurna ku aing rek ditatanyakeun ka tatanggana nah si Ronyok teh modar atawa henteu lamun henteu teh aing kudu neangan cara nu hade pikeun modaran si Ronyok lamun perlu mah aing rek ngajorag ngajak darung wah sabaraha kadijayaana sia pila kadar jelema peot kitu patut awas sia dicangkala ku aing sia Ronyok cek Bah Lemud jiga nu siwa manehna ngomong sorangan ngupat ka Mang Ronyok akhirna ngahuleng siga nu bingung pipikiran jadi pabeulit teu puguh sakapeung mikiran Mang Ronyok sakapeung mikiran parena nu bea ku beuri akhirna lieur kana sirah tungtung nama koloyong ka kamarna dug sare kerek meuni nyegrek cagduna heula kaayaan Bah Lemud para mitra urang nyerang heula nyaritakeun di nagara siluman buta keling harita teh buta keling jeung genduara geus anyog ka nagarana bari mawa si Kampleng barang geus ngaliwatan wates nagara kuda nu ditumpakan ku si Kampleng dipariksa ku gulang-gulang lantaran mawa jalma nu kakarapisan asup ka dinya hai genduara jalma ti mana ya ha? Nah make dibawa ka dieu. Naon guna jeung mangpaatna dibawa ka nagara urang? Nah ya parentah ti raja. Coba terangkeun heula sabab kaula can ngadenge beja geunaan ieu. Cek gulang-gulang bari mul malangkeun tumak. Panon bolotot melong ka si Kampleng puguh si Kampleng meuni teu puguh rasa. Lantaran kaayaan dirinya pikasieun wungkul pok genduara ngajawab. Ngieu ngulang-ngulang ngawulan diutus ngungkang jeung raja ngunu mambageun ieu jalma lantaran ieu teh pamere ti raja Ibri nu ngageugeuh di Gunung Kakapa sajadina mah rek dibawa ka ditu ka nagara Ibri tapi di ditu mah teu butuheun akhirna mah dibawa ka dieu yang itu riwayatna teh cek genduara bari melong terus nunjuk ka si Kampleng nu geus pias oh kitu saha ngaranna jeung di mana asalna saha nu nyebakeunana kudu kacatet ku kaula sabab kudu puguh jujutanana lantaran kaula kudu ngabsen cantina bae dina urusan arsip-arsip kaula kudu nyaho lantaran ieu teh asup kana biro statistik mana mitra sadaya statistik segala rupa cacah jiwa juga wargi aduh ampun Gusti ampun lah aya we dongeng harita teh para mitra sadaya ceuk gulang-gulang nanya deui papalaba dia si Kampleng ngageter hatena hayang nyaho kanu geus nyebakeun dirina ka siluman atuh jadi curingna aing ngaranna mah si Kampleng urang lemur luhur nu nyebakeunana Bah Lemud salakina Sang Sudewi kulak capa itu nu sabenerna mah jawab genduara sajelasna si Kampleng meuni ngajenghok lantaran geus jelas ayeuna manehna disebakeun ku dununganana rei si Kampleng nafsu Malik cecep ka Bah Lemud tapi geus tipis harapan lantaran geus beda alam. Manehna geus dibawa ku siluman buta keling jeung si genduara malah harita ge genduara nyarita deui. Ayeuna gauna menta idin rek asup ka nagara. Sarta rek masrahkeun si Kampleng ka Kangjeng Raja Burak Raga. Lantaran ti manehna kaula meunang parentah
Aduh masrahkeun hasil pagawean ge kudu ka manehna. Bergara si Kampleng melain urusan kaula, ayeuna kula minta liwat. Bener geram yang. Geura deuheuskeun ieu manusia ka Kangjeng Raja. Kaula moal ngahalangan sabab geus nyaho kana ngaran jeung asal muasalna. Pokona sing sakur identitas manehanana geus ditulis ku kuring. Bisi engke hiji waktu esok baring supagi aya pertanyaan kaula nyaho. Jawab gulang-gulang. Bari mukakeun lawang blus kuda nu ditumpakan ku si Kampleng asup ka jero nagara siluman buta keling. Dikawal ku dua siluman anu awak harideng meuni lestreng. Paretak kuda nglumpat deui. Sora tarik ngaguruh tapi henteu napak kana jagat. Si Kampleng nu dibawa ku siluman mikir dina hatena nyangan akal sangkan bisa lepas. Tapi henteu napak kana jagat. Si Kampleng nu dibawa ku siluman mikir dina hatena nyangan akal sangkan bisa lepas. Setan sia tetela si lemud geus nyebakeun aing kelo sia kumaha ningahina ka si Kampleng siga nu maca nyahoeun kana kaayaan aing nu sanyana ye awas sia lemud diwaras sia ku aing tapi kumaha kaburna ti nagara siluman beuh siga na moal bisa kabur kaya kieu mah ye sakuriling bungking dipager ku manusia ye ih ampun teh nagara buta kieu geuning nya itu jalma di Iran cilaka aing moal jauh ti kitu nasib deh tapi rek kabur aing mah cek si Kampleng bari ngumpulkeun tanaga ari kuda tetep ngagurutuk tarik naker genduara jeung buta keling henteu galideur lantaran ceuk pikirna mah geus aman si Kampleng moal bisa kabur lantaran geus aya di nagara siluman geus ngaliwatan pintu gerbang nu dijaga ku gulang-gulang. Kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dong. Harita teh para wargi sadaya. Memang si Kampleng ngarasa ceceub. Kabah lemud anu geus nyebakeun dirina. Tapi kaayaan teh para wargi di eta tempat teh geus beda alam deui. Si Kampleng aya di nagara siluman. Barang keureuh sing beretek muruka karaton Raja Buta si Kampleng meningan sakilat loncat tina tonggong kuda celeg belesur kuda da jauh. Ari manehna ngagubreg kahandap kulitik ngagorolong jauh naker. Korejat hudang semurusuh berengbang lumpat balik deui kana lawang tadi. Jurusan patukang tonggong jeung genduara buta jeung katut buta keling. Sakedeung geus jauh akhirna mah las teu katempo ku si Kampleng oge. Sia. Jauh ayeuna muga-muga sia teu balik deui sia ka aing. Tapi kumaha mun nyarusul ye jeung deui kumaha mun si gulang-gulang halangan. Wah, kabur we nah. Nah, dilawan ngahalangan lah. Aing da bawa kene polo sedengkeun siluman mah jangkung ge jirimna wungkul. Cek hate si Kampleng bari terus lumpat sataker tanaga. Henteu rarat-ret deui lantaran hayang buru-buru jauh tapi kakarage kira-kira 100 kali. 100 kali ngarenghap gurutuk aya kuda nu nyusul ka manehna sarta aya nu ngagorowok tarik pisan. Sora euleur handaruan kawan tu di nagara siluman. Kampleng. Eureun sia. Eureun. Murang ngajar sia. Lamun eureun sia di modaran dikerak ka bisi wae nya. Cek nu ngagorowok tayalian Iwati gendubara gurutak di kuda dan ditumpakan ku buta keling. Seak jamber si Kampleng tapi plug si Kampleng ngabebeutkeun awakna terus ngagereleng ngajauhan. Berengbeng lumpat ngajauhan anu mudag. Antukna duanana pating gurutuk mudag si Kampleng. Sedengkeun si Kampleng teu nolih kana naon-naon terus ngaberengbeng lumpat sataker tanaga. Nu diburu lawang nu dijaga ku gulang-gulang serog nepi kana lawang gero si Kampleng ngagorobok tarik. Tulung, aya buta muda gak kuring, tulungan oi, bulang-bulang, kuring rek dibebaskeun ku raja budak naga. Tulung aya bulang-bulang. Kituna teh bari terus lumpat meniti babaranting. Jager nu buruk nu ngajaga brug si Kampleng rubuh. Tapi meningan sakilat hudang deui berengbeng lumpat kaluareun nagara siluman. Ari gulang-gulang gugup kabeh oge. Terus ngahadang kuda anu muda getuh reng. Jaul kuda siluman ngajaul ka luhur.
Lantaran eureun ngadadak sakaligus kubra Gendubara jeung si buta keling rag-rag meuni bareng ari kuda terus mulincer di dinya keneh. Munaon sia ngalang-ngalangan ka aing gulang-gulang belagu? Idung dalam jawanan kabur si kampleng bijil di negara urang. Waduh jilaga. Geus kaluar di negara mah sing udag na sia. Ayo udag ku sadaya. Cek Gendubara bari tutunjuk tapi gulang-gulangan pukul leting polohok. Panon melong ka Gendubara jiga nu can ngarti pok saurang nanya. Nah make maksa nu geus dibebaskeun ha? Apa eta jalma teh ku raja burak raga geus dilepaskeun sida balik ka lemurna cenah? Bodoh sia balagug. Balagug sia balet. Eueuh kanyaho sia boga polo. Dasar bodoh teu kungsi sakora. Si budak hurup sia. Aing mah hese lewak manusia saese. Nabina aku sia dilepaskeun. Nasal gulang-gulang balagug sia. Rajin sakola teu nyaman sia balagug. Ayo urang buah udag sia bodoh. Jangan bisa miwil wungkul sia. Gendubara nafsu puguh gulang-gulang ge panas hatena. Entekeun teu geunah disebut kitu mah pudigig nafsuna bijil. Malah mata meuni burial buncelik siut masangkeun gada segede orok teh. Haok nyarekan lak-lak dasar. Asa dihina ku Gendubara meureun malah bari jengkeun kecelik kana lemah. Gendubara, untung gegabah sia babacot teh ha? Nah, sia bae sia kapake ku raja burak raga teh. Aing gedeun urusan ngajaga pantu gerbang mah memang geus jadi kakawasan aing. Nah, sia meuni sombong-sombong teuing kena-kena silaing urang dalem euy. Aduh, jelema pangdeuketna jeung raja. Sia sombong pisan sia teh. Kurang ajar sia-sia mah untung loba untungna sia. Pangdeuketnya jeung raja. Ulah urut barang hakan raja dihakan ku sia. Memang hakan raja mengeunah kabeh sia deuleu. Tapi aing di dieu ulang-ulang jental-jentul sia di pintu gerbang. Alah, tapi sia na atuh meningahina. Mate make unggang-unggang sia sok maju sia urang tarung sia jeung aing. Nah dikira aing rek mundur sia. Moal deul aing moal mundur. Muang sia kang ngajak tarung ka aing. Modar sia setan sok muru-muru galungan jeung aing. Tungjungna para mitra sadaya sirintil Gendubara jeung gulang-gulang teh. Harita para wargi kahareup mata bolotot siga hurung kerduaan tarung silih sabat silih gitik silih kubat silih sodok silih tonyok silih tojos silih banting jeung silih bebetkeun. Aduh ya ampun dongeng. Ari gulang-gulang harita teh para mitra nu sejena teu ngeunah nempo baturna di kitu-kitu rob opat gulang-gulang maju sakaligus ker tarung meuni ragot. Nempo kitu mah buta keling teh cicingeun lod-lod ngarobah jirim jadi buta nu kacida gedena. Rupa hideung meuni lestreng jiga Semar, kabrug ngarontok kana gulang-gulang. Atuh ger tarung para mitra nu leuwih rongkah 2 lawan 5 puguh kaayaan tapel wates kacida ributna lantaran siluman buta keur tarung jeung baturna keneh. Sora pakarang nu diadu meuni pating jelegur, sora awak dibantingkeun pating gereblug kuda nu tadi tumpakan ku Gendubara jeung buta keling kalabur ngajauhan anu tarung. Cag urang tuna heula ka aya nu tarung ayeuna caturkeun si kampleng anu kabur ti nagara siluman buta keling. Manehna teu nolih kana naon-naon tujuan ngan hiji hayang geura jauh ti eta nagara. Lumpat meniti paparetot bakat ku hayang gancang. Napas ngahegak sarta kesang tiis meuni ngucur sakujur awak. Barang geus tepi ka hiji palataran nu lega jeung caraang si kampleng rada kenor lumpatna. Lantaran tanaga ngurangan sarta ngarasa panasaran hayang ngalieu ka tukang. Dina jempen ngarudag ha? Sia nama teu kasusul aing teh. Sabab lumpat sata keur tanaga. Teu make takeran deui lah. Muga-muga we aing sia ulah kasusul. Cek si kampleng. Bari ngareret ka tukang tetela teu aya nu nyusul kaayaan di dinya jempling teu aya kadengen naon-naon. Malah angin ge jiga eueuh ongkoh caang tapi teu aya panon poe. Malah langit teu puguh rupana bodas jiga nu aya lampuan. Henteu kaciri aya mega reg si kampleng eureun terus tatangahan sarta rarat reret ngalingakeun kaayaan di dinya gebeg manehna ngarasa ruas lantaran aya di alam aneh teu aya nu wawuh beda jeung alam manusia. Kulu naya di mana tuh aing teh teh? Ieu meuni caang kieu tapi henteu aya naon panon poe. Teu aya tatangkalan tanu ge jiga pae. Angin teu aya, hawa asa sesek. Kudu
kumaha aing tu mana kaler mana kidul jeung ka mana di lemur luhur jeung Cilangkap. Wah, apa di negara siluman keneh gitu aing kudu terus kabur ngajauhan di tempat. Aduh, mun teu buru-buru kabur bakal kasusul deui ku si Genubara. Aing mah kudu balik deui ka alam manusia, aing mah kudu mulangkeun ka nyeri ka si Balemud aing teh. Bareng beng si Kampleng lumpat deui leuwih gancang. Teu loba nu dipikir lantaran tujuan ngan hiji hayang bebas tina udagan siluman sarta hayang balik deui ka lembur luhur. Lilana nu lumpat teu puguh itunganana mun diitung make jam teuing sabaraha jam datangna. Da teu puguh. Lamun diitung ku poe teu bisa lantaran teu aya ukuranana, salilana henteu katempo aya panon poe. Si Kampleng terus-terusan lumpat bakat ku hayang geura jauh sedengkeun nu disorang tetep wae palataran nu kosong. Teu aya tatangkalan nu teu aya jukut, teu aya angin. Akhirna si Kampleng bosen reg eureun terus luak lieu tetela kaayaan teh jiga di tengah lautan. Geus teu nyaho kana madab anu opat. Pikiran si Kampleng lieur henteu puguh. Edas kudu ka mana aing ye? Nah kudu ka kulon atawa ka wetan, tapi aing mana di kulon jeung wetan? Oh, cilaka mun kaya kieu mah ye jigana moal bisa balik deui aing ye. Aduh, ampun mak, bapak. Nini aki tulungan si Kampleng ye. Kuring teh geus bebas tina udagan siluman. Tapi teu nyaho jalan ka lemur ye jeung di mana ari lemur luhurnya. Aduh. Aing aya wae. Koloyong si Kampleng leumpang meningal lenghoy. Sakujur awakna karasa panas tiris. Sirah lieur meninya nyautan suku carangkeun napas sesak bakat ku capek. Tapi kulantaran hayang balik deui ka lembur luhur akhirna. Najan capek jeung bungsi oge terus bae leumpang nuturkeun indung suku. Lantaran teu nyaho tujuan nu pasti bari leumpang teh si Kampleng mikir manehna neangan akal sangkan bisa balik deui kalayan salamet. Tapi uteukna jiga teu aya gawena. Henteu bisa mikir kaayaan nu harita kaalaman. Tapi para mitra tetep wae leumpang teu aya kacape, teu aya kasieun jeung teu aya kahariwang. Malah aya rasa bungah anu nyangkaruk dina hate lantaran geus bisa bebas tina genggelman siluman buta keli. Akhirna si Kampleng nepi ka hiji tempat. Kaayaan didinya beda deui palataran nu tadi rata jeung lega teh leungit. Didinya mah taneuh henteu rata dilebak loba tangkal kai galede luhur. Di tongoh aya gunung meni ngajungkiring gede luhur, malah mah geus karasa aya angin. Si Kampleng kacida bungaheunana lantaran aya harepan kana salamet bisa nepi ka alam manusia reg heula eureun terus luak liuk naksir kaayaan didinya siga nu neangan batur. Tapi da teu aya di jalma didinya nu aya teh ngan manehna sorangan. Akhirna gek diuk dina batu terus ngalamun manehna ngarasa bingung ku pilampaheun lantaran kaayaan didinya teh kabeh age aneh can kungsi katincak ti samemehna. Waduh, nah di mana atuh itenya? Mun lemur-lemurna naon atuh ite? Mun leuweung-leuweung naon? Mun wewengkon-wewengkon mana nya? Asa kakara nincak aing ye. Mun tiis teu aya sora-sorana. Mun teu aya manuk-manuk acan. Buah-buah lain negara manusia ye. Tapi da aya keneh angin. Tangtu aing teh geus aya di negara manusia deui ye. Urang mapai ka belah ditu tuh. Kakalera tau kawetannya. Meni hese nangtukeun ye da eta atuh meni eueuh mata poe pisan. Jung manehna nangtung. Gandeang leumpang bangun tenang ngajugjug ka hiji tempat. Nu loba tangkal kaina. Malah mah beuki lila beuki deukeut antukna srong kana anu rembet ku tatangkalan. Tuluy kukurubutan dinu bala meni hararese jeung loba cucukan. Si Kampleng kukurubutan kawas buronan anu kabur ti bui. Tapi si Kampleng teu aya kasieun terus leumpang bari mawa harepan anu anyar. Beak leuweung beras ka hiji tegal jukut jeung euri. Didinya mah rada caang deui leumpang bisa gancang dan teu loba hahalang. Si Kampleng ngerasa lugina hate reg deui eureun. Terus luak liuk naringakeun kaayaan didinya bruh breh nempo alam nu kacida legana. Gunung-gunung meni parentul ngan tetep wae jiga tadi. Teu aya panon poe. Tapi caang meni ngebrak akhirna si Kampleng leumpang bangun tumaninah naker.
lila-lila para mitra sadaya. Ngong ayah sora hayam jago kongkorongok kawas nuges deket kalemur. Curing hak si Kampleng. Ayah ayam jago siga nama geus deket kalemur ye. Wah, untung aing aya nemu gagal ye. Yakin bakal bisa malik ka balik kalemur ye. Kalemur luhur. Baik beda susu sia genduara ya aing ye geus aya di tapal wates ye. Aing tereh nepi kalemur luhur cek si Kampleng semu nangtang. Padahal mun kasusul moal bisa ngalawan ngan untung harita genduara jeung si buta keling masih keneh tarung jeung gulang-gulang. Tarung ragot perbawana mata keung jeung geuman. Kala manusia ge kadenge sora pating jelegur. Mangrupa guludug nu pasusul-susul jiga gelap antai-antai pating geleger di jomantara. Ari si Kampleng lumpat deui dahayang buru-buru nepi ka lemur. Ngajugjug ka hiji tempat. Nu tadi kadenge sora hayamna beuki lila beuki deukeut malah kadenge sora hayam jago nu kongkorongok. Akhirna si Kampleng ngambeu bau menyan meuni seungit rada segak. Reg si Kampleng eureut. Terus irung ungas ingus ngambeuan haseup menyan. Di teangan asalna akhirna kapanggih jo ti beulah kenca. Terus maju ka kenca dipapai nurutkeun ambeuan menyan tea. Heran ye. Na aing bet resep kana haseup menyan ha. Naon hartina ye? Keun ku aing rek disusul ah. Na kamana tuluinanya saha nu meuleumna ye jeung naon maksudna? Cing urang buktikeun manusia atawa lain. Biasana nu sok ngukus mah kuncen atawa dukun. Cek hate si Kampleng. Ari terus lempang maluruh asalna haseup menyan. Beuki lila beuki jauh antukna jog ka hiji tempat. Didinya katempo loba suhunan imah tapi aneh. Si Kampleng asa aya di luhur. Padahal sukuna teh napak kana lemah tapi imah-imah manusia jiga dihanap. Palebah dia si Kampleng kerung manehna mikir uleng tapi asa ngalawayang awakna teh dirina asa hampang. Ih, heran deh ye. Ieu teh jelas imah manusia. Malah lemur jelema jika di lemur luhur tuh. Tapi naon sababna aya dihanap jeung deui. Ari itu haseup naon atuh meuli ngaguri lap herang. Ulung diseungit pisan cik urang sampurkeun. Si Kampleng maju ngadeuketan hiji haseup nu katempona ku si Kampleng mah jiga herang. Bijil tina suhunan imah akhirna kasusul ku si Kampleng. Kaayaan di dinya geus wanci peuting tetela si Kampleng datang ka hiji lembur dina wanci peuting. Tapi cek pamikir manehna mah beurang bae lantaran caang meni ngebrak. Reg si Kampleng eureun dina suhunan imah aneh deui. Kenteng nu ditincak teh henteu peupeus. Si Kampleng heran terus turun mapai kenteng. Kalayang kahandap celeg kana taneuh. Meuni nikmat karasana lantaran geus bisa deui nincak lemah. Reg eureun ciga nu kaget lantaran ti jero imah kadenge nu pating greneng. Ari dina golodog ngajajar bakiak malah aya gamparan segala rupa ngahuleng si Kampleng teh. Keke. Nah ya naonnya jiga loba manusia ieu lantaran loba bakiak di golodog. Jeung deui seungeut menyan meuni kok urang sampurkeun ku aing. Tapi kudu ulek salam heula meureun nya. Si Kampleng terus ngadeuketan kana golodog terus nangtung meuni tegep naker. Pok uluk salam bedas naker. Punten bapak ya kuring ya. Caturkeun nu di jero imah harita keur ngariung nu gering. Meuni ngalempreh bangun ripuh. Malah nu keur loba nu ngalongok sedengkeun di dinya teh anu keur aya dukun meuni ngajemprak sila hareupeunna meledug haseup menyan. Barang ngadengen pupuntenan sarea pati gurubug lantaran ngarasa leuwas. Da puguh sora si Kampleng ayeuna mah jadi robah. Kadengen aku batur mah ngirung mata kukurayeun. Malah wawa panyakit sieun nu lain lumayan. Matak maruringkah bulu punduk. Ari dukun nu kabeneran geus aki-aki harita ngarempot bakat ku sieun. Bulu punduk pating puriding sarta sakujur awak paranas tiris. Leungeun ngeleper ngomong ge siga nu ngadeg-deg kawas muka bulusan pokna teh. Bala hudang. Sila hundang si jalungkang. Si halurang. Ulah deket-deket kali yo, kali tu kanu jauh. Geura nyingkal kanu angang. Kami sewesiwi putu ayam mengganggu jeung kacampuran ku bangsa ni ka. Yuki Sungkara rek dipenta deui. Wayana ulah ngaku miboga sabab Ki Sungkara mah lain bagian andika. Kami nu bogana. Cek aki dukun bari meuleum deui menyan. Peledug haseup ngalobaan atuh nu ngariung teh. Pating berekes bersin leutik lantaran menyan segak. Horeng teh nu gering Ki Sungkara nu kungsi munjung ka Gunung Warangas. Sigana bae teu kataekan lantaran kahalangan kumang ronyok ari harita keur dijampe ku dukun sarta loba tatangga nu ngalongok malah kolot-kolot nu aya di lembur saliara mah
kabeh datang kadinya da puguh kisungkara kabejakeun gering ripuh kasurupan bae jeung kabaningan bae siluman kitu cek nu ngaromong ngan bener henteu nama can yakin kumargi waktosna kabujang CF para wargi urang teraskeun enjingnya dongeng teh wangga para mitra dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Dedemit Gunung Warangas karya Kileksa. Enjing urang lajengkeun para wargi sadaya wilujeng kantun bae ka sadayana mangga atuh permi.